좋겠어. Bete kenapa sih? 나는 할거리 많은데 Emang pengen mah kemana? 여자가 좋아하는데요? Ya udah tuh, ayo kalau pengen mah. 감사합니다. Iya, ayo, ayo. Aduh, Gusti nu Agung. Emang majam dek ya bae tak kehidupan majam. Coba rubah kehidupan majam, Gusti. Saya kunaon jam. Umur sedihun amat. Sedih aing dam lah. Kehidupan aing kieu jasa. Kieu kumaha maksudna jam? Coba ceritakeun. Aing hayang gawe dam. Atuh gawe jam, aing hayang gawe mah. Atuh sia dam. Gawe ka mana tuh aing? Atuh ka mana be jam? Mana menang si atuh aing cicing bae mah. Neangan ka ditu pagawean. Aing hayang ngabagiakeun kolot aing dam. Asa kadosaan aing lamun cenah ngabagiakeun kolot aing. Aing kangaran niat mah jam. Pasti bisa sia jam ngabagiakeun kolot sia. Usaha be nama jam neangan. Oh dam, doakeun be aing supaya aing geura menang pagawean. Oh, Kang Jab doakeun saja supaya tareh menang pagawean. Aing sia boga pikiran deuk ngabahagiakeun kolot sia mah. Mudah-mudahan tareh menang pagawean. Oh, aing hayang geura ngabahagiakeun kolot aing yeuh. Oh, Jab. Ana mah urang nanyakeun pagawean be ayo, suganan be meunang. Ayo tuh dam. Ayo. Gila ini mah meuli kopi atuh dihara asem meureun. Gua kopi nugget teh. Sia mah meuli atuh. Gua duit aing. Lah moal mungkin. Teh. Udah Panggil. lana pas kieu. Semua bener be, mus bakalan mau nyambung aingnya nama. Kumaha deui leutik ngopi sia mah aing mah. Gua kopi nugget teh. Rame bae sama barudak. Lin, si budak mulai kumat deal. Tip. Nyonya nu budak. Mah nyebut ke urang budak. Lil, kebenaran yang ngopi ya. Aduh, siapa budak? Si Dota ge, nu aya ngopi. Gua kopi na. Nyaho si aing ti tadi hang ngopi ieu aing mah. Meuli atuh sia budak. Lil, aing hang ngopi Lil. Kumaha setaran dahar ku sia, dasar budak. Iya apa nu budak? Nyaho sia mah budak, sia mah geus lah hae deh lah. Tinggalkeun belang si moal nyambung sama jeung nama capek. Bener nyambung. Gimana dek suasana kampung ini? 너무 진짜 필요해. Masa sih bagus? 네, 너무 귀여워, 진짜. Syukurlah kalau ada yang betah mah. 네. Ya beli kopi kepala bae ya. Ka mana ya? Rupane dia mau beneran ya beli kopi. Kamar beja belah sabar be no. Aduh, jangan apa ngene jinggil mah budak deui. Nyawa ya dam pain apa jasa aing manggil mah budak. Si kendil di mana aja? Kemarin nang si kendil ya. Ngomong ka mana, ngajauh ka mana nya heuh. Geus wajar we dong marang jeung mah budak ieu. Bener si kendil di warung. Parah bener ya udah. Aja belah tinggalkan beja belah. Jelas ngomong jinggil budak mau ka dicucar itu. Di warungnya tuh. Parah teh si budak dam. Geus jab lah hade ge nya mabur. Wal bener soal aja pun dilunjung urang atau cuma budak. Geus ayo lah. Oh. Di dia bae lah orang nongkrongna dia. Teh. Aing males soalna teh lamun geus aya si budak nongkrong di urang. Yang besar gua deal. Koream kayaknya nama seperti nyambung nya nama ngomongna. Eta. Capek ngomong jeung nya nama. Lili, kalau pesan kopi sih kumaha cacing dari ya. Wah, tadi budak nu bae urang nongkrong di dieu teh. Cik aing ge. Tarojol di bae. Ngelihatnya si Majab, dasar budak. Sahan ngomongkeun si Majab. Nyambung sia mah. Mana si budak teh jelas teh. Oh, emang nagah orang tinggalkeun bae lah. 오빠, 나는 어디 나가자. Tumben adek nanyain temen kakak segala. 아니에요. 나는 우리 동작에 지나는데. Gak tahu kakak juga deh, lagi pada main kali teman kakak. 알아요. Kamarnya budaknya. Nyawa ya dam. Jab itu masih jeje jeung adina teh heuh. Oh nya, aduh ti Korea teh yeuh. Anu ngomong nama ngeong. Pesan kudu cebi. Ayo tuh. Jek. Iya biasa ngajak adik aing ulun.
Emang mentas di marahana? Itu mah mana-mana ulin bae jeung aja. Oh, 안녕하세요. 저는 레빠입니다. 만큼만큼. cengcang keling manu kingkong. Calma. Gede. Artinya nanti aja teu ngarti anjing adi seje. Nyara apa sih ya ta artina? Oh nyapa. 오빠, 이쪽 아이들도 안 온다. Siap. Oh, udah pindahin langsung ke dia. Oh, langsung ke dia. Oh, tadi dihapus tuh, Bang. Oh, iya. Tadinya doang.